Alhamdulillah, kalari hiji. Kang, Kang, Kang. Ya, Deui, alhamdulillah Kang. alhamdulillah naon? Puasa sakedeung deui Kang. Deui kumaha puasa kakak 10 poe sagedeung deui. Sakedeung deui Kang. Kumaha deui bisa nyebut sagedeung deui? Buktina Kang tah. Tuh. Biasa nama kan Kang. Ari bulan puasa masuk segala aya Kang. Ieu mangan kabeuli gak kieu Kang. Berarti tara tamat. Kumaha deui maksudna teu paham ya? Kieu ya Kang. Ya. Ari bulan puasa mah Kang pangbukaan teh aya kolek, aya sop buah, aya dengan sanguge sakumplitna. Ieu geus kabeulina ngan sakieu berarti puasa geus tareh tamat Kang. Mane babacaan segala puasa tereh tamat. Eta mah yang duit bari maksudna mah. Ngomong dari tadi. Oh. Mati ieu teh imah teh. Terus ka ditu Jang. Ieu ke kanan. Ya terus. Mana ieu? Belok Jang, belok. Up. Ah. Sabarahan Jang? 20.000. 20.000. Ya. Anggunin 10.000 ya mah. Ih, kapan setengah sewang? Kan hujannya melo naik, beren. Nuhun. Kang? Ya, tingali nyai mohonan, Kang. Menang anak manuk ya? Tah, Sip. halus tuh, Kang. Mantep. Ning bodoh. Har, Kang. Sakitu ge untung menang. Akang kan mere duit nangan 5.000, Kang. Nyai meuli tiloakan, Kang. Hari gitu kan nang manuk aya lo akan sagadih nya. Har, aya, Kang. Di pasar mah komplit nu kumaha ge aya, kumaha isi dompet, Kang. Geus cicing. Nyai rek beberes ya. Tapi kajian lah lumayan gak bikin. Ya. Naon, Kang? Yuk, tah. Aduh, ampurat. Aduh. Tuh. Nggak saya pakai ngurungan akang lah. Duit 5.000 uyuhan mana? Kang, dia Kang, buru, Kang, Naon deui? buru Kang, iya, Naon deui? nyai manggih Kang, kayak akang menyokot, nyai nu muka tutup nanya. Lagu lama nu kitu mah. Penyanyi nu muka akang bagian nyekel tai kotok. Ente naon Kang? Moal kabobodo. Nu bener Kang. Moal. Eta mah geus lagu nu zaman baheula nu kitu nipu gak kitu mah. Moal. Mau hanjakan? Moal. Kang. Moal. Sok be. Tah, tukeran atuh. Beuh kadekeun. Kumaha? Akang nu muka, nyai nu nyokot sok. Buru pasti moal daekeun. Sok lamun nya aya manukan mah. Sok buru. Nyala sok. Buru. Nyaan siap? Siap Kang. Ayam. 1, 2, 3. Nah Kang. Nya. Beuh akang nu muka lah. Jadi nyai bae. Ya nyi. Aduh, puasa rek tereh tamat sok dibuka cida. Kang rek kemana dia? Coba nanya. Gawe paling alasan hungkul eta mah. Tangan geus salaki rek gawe kalah di Paido. Suntangan kumaha paling gerek uling. Yeus nyi, ari salaki arek usaha teh dibantu geura. Ulah kalah ngaleledek jiga kitu. Dibantu, didorong aluk mah. Nya di Kang? Nya. Sampai kadituna berhasil. Oh, tuh Kang. Tah, kitu. Akang mangga teh. Nya Kang, Jung. Kan kudu didorong, Kang. Aing mah
lain didorong patan itu maksudnya didorong kuduan didorongkeun paham pisan Atuh ambeknya Kang. tuh nuhun Kang, cek urang kota mah bahasa Sunda mah hese dimengerti jeung dipahami Kang. jadi mengerti yang dipahami kumaha dah hari sok bahasa Indonesia naon diarek Ari tunggu, gampang hari tunggu mah antosan ari sebentar Kang. hari sebentar sekedap Oh, ari tunggu sebentar Kang. gampang hari tunggu sebentar mah kayak heula Nah, ari minta Kang. hari minta mah nyuhunkeun Ari sedikit Kang. hari sedikit mah saeutik Oh, bener-bener. Ari minta sedikit. cik ngasaan Nyai Kang. Ah, ayeuna ari kamu hari kamu mah maneh lamun bohong, waduh kamu bohong. gegabah Ini gak gabah Kang. ke rumah sa Bahasa Sundana Kang. eta gegabah Lamun tidak Kang, namun tidak mah henteu percaya. namun percaya mah percanten Oh, lamun tidak percaya, keureut tah ceuli aing ini kerut celi aing Kang. cenah teu percaya untuk percaya mah tah keureut ceuli aing tah Nyai Kang. geus hiburan lebaran kalau mau jadi pas lebaran bawa ka makam seungut elah mantap ya Naon nih Kang? awas sih ka ditu ya akang rek nyieun hiburan Hiburan naon ya Kang? nyieun mercon dong ke lebaran kan dibawa ke makam seungut begitu Hari akang batur mah ka makam sote ngadoa lain kala disengetan merecon. pada ambih meriah keur hiburanana tah obatna nah. Lah Kang, ulah nyeuna nu kitu Kang, bahaya Kang. Lah, bahaya kumaha dengaranna kayak hiburan. Bahaya sote lamun pas diseungeut dibaheum eta bahaya nu juga kitu. Karep atuh kumaha Kang? Karep pun aya naon? Nyai mah rek ngejo ieu. Ngejo. Aing mah euy, can mau suluh di poho. Ah. Boga salaki ngadon nyeunan merecon. Luk mana ngaduit yang lebaran paditu. Lebaran sakedeung deui. Nah, jadi langsung diajaran. Nye, kunaon nye? Isuk lebarannya. Poh apa sotonya? Oh, ning soto we lah misumrah. Bungahna rerek lebaran. Kang, henteu kurang kamari Kang. Masa kitu nyai ngebulna oge sirah. Eta geus nyieun deui perecor. Aduh, aing mah da. Bedu mendingan kalau bodoh. Lah, lain masalah bobodol-bobodolna Kang. Ieu rek nepi ka iraha dikikieuan Kang. Keur hiburan, kari lebaran. Astagfirullahaladzim, aing mah euy, meni boga salaki euy. Lah, Aluk mah semangat, aresep. Kang iya, picilakan Kang. Kamari geuning nyai ge meni undur tutung Kang. Dah, temannya ini, bedu teu teliti. Kangker ngajaran merecon nyeungeut di dinya, darah kalah ngadon ngadeukeutan. Baheum mah sakalian atuh, ari kira-kira kuat mah. Dah, teu taliti kumaha Kang yang teu katempo kumaha atuh. Yeuh, Atuh. ade Kang.
Cicing lah. Ya, dicilakain Kang, ulah Kang. Kalah gue resep kayak kehiburan kayak lamun kamakan tuh resep baturnya pada nyeut mercon. Batin yang kamah doa Kang, lain disengetan merecon kieu. Akan kita tas ngadoa teh tuluy nyeut mercon keur hiburanana hieuy kana ieu esotkeun. Besok di barek lebaran, ulah di dieu Kang atuh di luar Kang. Nyalang kolang heula euy cicing yo. Oh. Ya geus sing tenang cicing. Oh mau ngeganggu pisan. Ukur ngabenerkeun ieu keur anjak tuh kuning. Yang nyai mah gila Kang. Kade Cicing ieu keur terakhiran deui ya. Tak ada Kang. Aduh. Tuh kan Kang, kalau terjadi lebaran. Maka cilakaannya aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran lain ngan saukur tuangan anu enak jeung baju anu sae. Tapi lebaran tentang hate anu kembali suci. Kang, poho deui Kang. Sinareng urang tiasa kumpul sareng sanak keluarga jeung silih hahampuraan. Kami keluarga besar Akang Nyai mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kupat aya kupat. Buku naon? Hampura Nanya. Hampura pisan mah. Hampura. Ya kalau kacurican geus. Ya pokona hampura. Ayo atuh ngupakeun nya. Son. Ya mulai barang gede guys. Barang gede. Itu kayak mau kena kue dulu. Beres ya mah ari. Betul. Mun apa? Ini abungnya bahaya. Nasibna. Nya bingung abi ge ya. Geus puasa. Nah, geus. Tak, itu ge cukup. Cicing. Bari naon ge jeung balik geus. Nangis sasalaman. Iya. Itu teh benangna naon ieu Kang abi Kang? Lah, THR wah, iya wah Kang. Geus tutup. Langkar ya Pak. Bisa tuh yuk. Waalaikumsalam. Bedur ringkap. Wah, yuk balik berudak. Wah, ngemprah. Geus ya. Aing mah nu liwat-liwat acan sih euy. Kumaha deh? Ulah waka Kang, engke murakna ngadaguan batur. Batur sadi kalau batur muak kabagean lamun aya batur mah ayeuna be. Engke Kang. Ingko kan lamun batur luwat-liwat teh Kang, masih pada rino Kang. Atuh kalah jadi kue deleh. Heuh Kang, ayeuna mah delehkeun we hungkul Kang. Nu liwat-liwat acan asinya Kang. Telepon be atuh ngaraeun nu liwat. Dulu lah ama katu dah lebaran kene. Kang, akang yang naon di kami yang kue ya? Sok Kang saepkeun Kang, aya kana ieu di bumi tah ieu agerna tah Kang. Ieu tah can boboran euy kasih nyai. Mut Dibuka Kang, tadi kapan Kang hayang? Bu RT. Can boboran nya. Kang, hampura nya. Bu RT, abi nyuhunkeun dihapunten nya tina sadaya kelepatan abi sok keureuy ka Bu RT nya. Ohon sami-sami nye. Calik Bu, calik. Tah Bu tah kue aya, sirup aya Bu tah. Ek dinyo orson bade. Moal nye. Garung kene. Mun aya mah kopi we. Oh, kopi gampang, kopi mah antosan nya, calik. Dieu. Ulah kena lebaran bisa ya godaan setan. Ya Bu, kopinya Bu. Kang! nah nih ye. Kue Kang!
Oh, nya tadi gen. Tadi sekarang di hak kanan, kalau beak mundur di bawah jeung wadah-wadahna juga kieu. Ini Bu RT euy. Onang teh kabeh sadesa. Nuhun nya, Kang. Aduh, Kang. Ngan desasaan hiji, Kang. Bisa potong sewang deh, Kang, lumayan. Garek, resur tuang serangan.